Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak ti jer carios Jawara Pantura bagian ka-12. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah mudah-mudahan urang sadayana aya dina panantayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sate acana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insyaallah Abah sareng ngajomantara bakal terus marengan nyarengan para mitra satia di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh para mitra sadayana urang teraskeun hanca dongeng urang anu katunda. Dugi kanalika nyaeta si Janggel ditanyaku Sinta Ayu ngeunaan salakina. Kumaha saterasna? Mangga ka para mitra sadayana wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena. Ari Sinta Ayu tumanya ka si Janggel anu nada-nadana rada neken. Gel, masih betah maneh digawe di dieu? Kentenan juragan. Tamun kitu jawab ku maneh sing jujurnya. Sing jujur ya. Urang mana nu geus dikawin ku salaki kami? Sok jawab. Si Janggel ditanya kitu, teu ngajawab sabab asa dibentar ku gelap, beungeutna pias, leungeunna oge ngeleper. Jawab Gel, ingat ku maneh Gel. Mun maneh teu jujur, ukuran dipecat sia ku kami. Tapi lamun maneh jujur, tetep maneh digawe di dieu, bari jeung ditaekeun gaji ku kami. Tong sieun ku si Sobali. Sabab di dieu kami anu kawasana Gel. Ingat ku maneh Gel. Cik Sinta Ayu setengah ngancam ka si Janggel. Lila-lila si Janggel eleh deet, hatena tagiwur, otakna teu jalan, nu aya dina otakna sieun dipecat ti dinya. Akhirna si Janggel betus ka Sinta Ayu, nu salila ieu dirahasiakeun, bahkan diomat-omatan ku juragan Sobali sangkan ulah betus, akhirna teu katahan. Sakabeh anu dilampahkeun salila ieu ku juragan Sobali, akhirna dibejakeun ka Sinta Ayu. Malah Rosmala keur kakandungan oge dibejakeun waktu jeung bulanna. Malah alamat Cikayas kabeh taya nu kaliwat. Ari Sinta Ayu ngadenge kitu ampir-ampir teu bisa ngendalikeun diri. Tapi manehna mikir deui. Geus kitu mah pok manehna nyarita ka si Janggel. Nuhun Gel. Kana beja ti maneh. Ceuk Sinta Ayu bari merekeun duit duka sabaraha ari jumlahanna mah. Tapi Gel, isuk atanapi pageto mun juragan Sobali rek ka Cikayas, buru-buru bejakeun ka kaminya. Cek Sinta Ayu, ari si Janggel ngajawab. Pugu isukan abdi dijanjian bade ka ditu teh. Cek si Janggel. Alus ari kitu mah. Tah, jig atuh maneh gara indit, gara kaluar. Gara kaluar. Omat maneh ulah bebeja ka si Sobali mun maneh geus ngomong ka kami. Awas, ieu rahasia Gel. Cek Sinta Ayu, ari si Janggel anggut-anggutan geus kitu mah si Janggel indit kaluar. Ari Sinta Ayu asup deui ka kamarna, siap-siap sabab isukan Sinta Ayu geus niat rek ngintai juragan Sobali. Kakarak oge aya kana setengah jamna mah ti Sinta Ayu nanya si Janggel. Kerung kadenge suara mobil di pakarangan. Si horeng juragan Sobali geus balik deui. Teu lila juragan Sobali asup ka bumina. Biasa Sinta Ayu mah mapageun
Pok Sinta Ayu nanya ke Juragan Sobali. Gening papi tos uwi, aya naon pi? Sinta Ayu nanya ka carogena. Juragan Sobali ngajawab. Puguh mi, papi menang telepon di perkebonan supaya papi kaditu. Penting saurna. Cik Juragan Sobali bari nukerkeun sendal ka sapatu. Ari Sinta Ayu bisa pisan nyaritana. Atuh enjing weh atuh pi, ayeuna mapan papih teh capek, angguran mah ulang tuang heula we yuk. Saur Sinta Ayu mere saran. Ari capek nama netaku ngan papih ayeuna kudu kaditu wae ieu teh deuh. Papih gede capek ieu teh. Ari tuang mah tadi entos mi di kantor. Saur Juragan Sobali, ari Sinta Ayu naros deui. Sareng saha pi? Nyalira kadituna jeung si Janggel we mi. Oh saya atuh, tapi kadepi hati-hati di jalan. Saur Sinta Ayu bari menerkeun kerah baju Juragan Sobali. Bisa pisan Sinta Ayu nyumputkeun rasana padahal dina gerentes hatena. Dasar lalaki mun kena ku awah gingsir, sarebu cara dikotektak, pangrasana mah rapi. Tapi awas, aing moal rek cicingeun sia. Cik gerentes hate Sinta Ayu bari memeres kerah bajuna Juragan Sobali. Ari Juragan Sobali anteng we pikiranana teu boga curiga ka Sinta Ayu, malah pok Juragan Sobali teh nyarios. Tapi mi, papi minta izin ke mami bisi naon pi? Bisi papi teu uih wengi ieu sabab jigana kepentingan perusahaan teh kacida seueur na ieu terutama dina enteh jeung kopi ya. Izinnya mi. Saur Juragan Sobali minta izin ka Sinta Ayu. Ari Sinta Ayu ngajawab renah pisan deh ngajawabna. Ari kos mamih mapi izin wae. Ari keur kepentingan usaha mah. Ari keur kepentingan perusahaan mah. Rek sapeuting, rek dua peuting. Nu penting mamih nyaho karena urusanana. Kitu pi. Jawab Sinta Ayu merenah pisan jawabanana. Kadenge kitu Juragan Sobali meni ngemplong dadana. Pok nyarita deui. Nuhun atuh mi kana izin sareng pengertianana ti mami. Cik Juragan Sobali baringun yang hudang tuluy ceg kana tasna. Calengok tarang Sinta Ayu dicium. Pok nyarita. Papi inditnya mi. Kade di bumi mun aya naon mah telepon we ka kantor. Kitu nya mi. Cik Juragan Sobali bari ngoloyong keluar dituturkeun ku Sinta Ayu. Sanggeus di luar Juragan Sobali ngageroan si Janggel. Gel, wayahna urang ka Batu Nunggal ayeuna. Penting ya. Cik Juragan Sobali. Ari si Janggel narojol bari pok nyarita. Sugan teh bade enjing Juragan. Ayeuna weh bisi teu kaboro enjing mah. Saur Juragan Sobali sup kana mobil. Kitu deui si Janggel. Juragan Sobali ngalieu ka Sinta Ayu bari pamit. Mi, papih pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geleser mobil maju ninggalkeun Sinta Ayu nu masih ngajeng-jeng nangtung. Sanggeus mobil teu katingali, Sinta Ayu nyampeurkeun ka si Masno anu keur nutupkeun gerbang. Pok Sinta Ayu ngomong ka si Masno. Masno, iya Doro Putri. Siapkan mobil. Iya Doro Putri. Cek si Masno bari gura-giru manehna nyiapkeun mobil. Ari Sinta Ayu ngaleos asup ka bumina, heuleut sawatara waktu torojol Sinta Ayu narojol kaluar bari mawa rangsel anu rada gede. Sanggeus aya di luar pok ngomong ka si Masno. No, mobil geus siap. Parantos Doro Putri. Upami kenging naros Doro Putri bade angkat ka mana ieu teh? Sakela nyandak rangsel aking kitu. Tanya si Masno ka Sinta Ayu. Urang ka Batu Nunggal. Ngontrol perkebonan. Cik Sinta Ayu. Ari si Masno nanya deui. Atuh sanes sakantenan tadi pan Doro Juragan bade erek kaditu saurna kitu. Lah tong loba teh aing tatanya sia teh.
Pokona anterkeun kami ka ditu. Tapi tong deket teuing mobil urang jeung mobil si Sobali. Cik Sinta Ayu mereka tegasan, atuh si Masno heran karena caritaan Sinta Ayu. Bari jeung manehna rada sieun. Jap tungtung nama teh ngomong deui. Sup Sinta Ayu asup ka sedan warna silver. Kitu deui si Masno. Geleser mobil maju keluar ti gerbang. Samemeh ngaliwatan gerbang, Sinta Ayu nitip imah ka kirebes nu aya di pos penjagaan. Geus kitu mah dius weh mobil sedan silver nyemprung ka Pakidulan taya halangan nu dituju lembur Batu Nunggal. 3 jam anu kaliwat taya halangan, tapi barang beak totoan sup kaleuweung kiara didinya medan jalan beda jeung nu geus kaliwat. Batu-batuna baradag, jalan rada lesang, jaba poek deui ku kakayon. Sinta Ayu karek daek ngomong di dinya mah, "Pok, Masno hati-hati nyetirna, kami mah hariwang ku kaayaan teh." Sumuhun Doro Putri, pokoknya Doro Putri mah tenang we. Tenang. Jawab si Masno bari tetep mancok ka hareup. Ari lampu mobil tetep hurung, malah sakapeung sok di senter jauh. Keur jongjon kitu ti sisi jalan anu rada luhur jol gulutuk aya batu sagede beuteung munding, ngagulutuk ngahalangan jalan. Untung si Masno rikat nincak rem. Cekit rem mobil teh ditincak ku si Masno. Reg mobil teh eureun. Untung Sinta Ayu make sabuk pengaman. Sakedapan mah duanana ting polohok, malah Sinta Ayu mah peureum bari nyekelan patuanganana anu tos bureyeung. Nempok itu si Masno teu tegaeun, "Pok," manehna ngomong. "Duh. Hapunten Doro Putri, abdi teu dihaja eta teh. Hapunten pisan, Doro." Cik si Masno bari manehna boga inisiatif rek ngadorongkeun batu. Brai si Masno muka panto mobil tuluy keluar. Geus di luar si Masno sateka pola maksudna rek ngagugulingkeun batu, tapi jeung ngageser mah eta batu teh malah si Masno anu biakeun tanaga. Si Masno ngadaplok ke dina batu. Napasna ngahegak, matana peureum. Keur kitu jerit, aya sora anu ngajerit. Atuh si Masno kuat ngagurubug sabab maneh hafal kana sora. Barang malik gebeg. Si Masno ngagebeg bari molotot kasima sabab dina mobil kuat reuteum monyet anu kacida geledena. Malah aya anu asup ka jero mobil sagala. Si Masno soak, tapi manehna kudu nulungan Sinta Ayu anu jejeritan. Akhirna si Masno motongkeun tatangkalan anu aya di sisi jalan. Tuluy dibubak babu ka mana karep ku si Masno teh. Sangkan monyet-monyet eta sieun maksudna mah. Hus, mantong sia monyet. Tong ngaganggu sia. Hus. Selebet kayu dibubat babit dipake nyingsieunan monyet. Ari si Masno manehna bari ngadeukeutan ka eta mobil. Bari ngabubat babitkeun nya eta kayu ka monyet anu rea. Tapi jeung kabur mah eta monyet teh malah ngarepuk ka si Masno. Aya anu langkeup sukuna, aya anu naek ka punduk si Masno. Akhirna si Masno digulung ku monyet. Sinta Ayu jejeritan, ari si Masno tulung-tulungan. Tolong, aduh tolongan ieu, ieu sikut digegel monyet. Ieu monyet, ieu monyet digegel ku aing, cek si Masno. Bari manehna gugurubugan pakeupis jeung monyet anu reuteum dina awakna. Sinta Ayu oge sarua jejeritan. "Tulungan ieu kami Masno," cek Sinta Ayu. Ari si Masno ngadeng nama ka dununganana ngan manehna ge teh bisa kumaha da sabab awakna digulung ku monyet ngan ukur manehna jadi gugulingan we manehna teh. "Aduh koreng digegel monyet, aduh ieu bucur koreng digegel monyet, aduh ieu puntuk, aduh ceuli oge," cek si Masno bari abrug-abrugan tuluy gugulingan. Dina keur kaayaan lara kitu, saeutik gedena oge aya pitulung
jol celeng. Aya dua jalma baru sekal luluncatan ti sisi jalan anu kacida rempedna tur parwek. Eta dua jalma ngababi buta di tengah-tengah kerumunan monyet. Loba monyet anu kaparehan ku manehna. Digebuk ditonjok geus rupa-rupa aya anu ditincap. Aya anu ditalapung sagala, tuluy digebotkeun. Malah aya monyet awewena keur nyusuan anakna anu masih keneh leutik, anu masih keneh beureum keneh dibantingkeun kana panto mobil ku eta jalma. Atuh eta monyet teh kokosehan, ari anakna mah celeng. Akhirna monyet teh bubar katawuran. Malah anu pararingsan oge eta monyet teh digalusur ku baturna. Ngan aya hiji monyet anu ngajoprak we di sisi mobil. Jigana eta monyet teh paeh basa dibantingkeun kana panto mobil. Sanggeus kitu mah kaayaan jadi jempling. Sinta Ayu ngahegak napasna bari peureum. Ari si Masno diuk nyarande dina ban mobil bari ngahegak awakna jeung beungeutna raca tapak cakaran monyet. Ari jalma nu duaan ting bedega tuluy nu saurang nyamperkeun ka mobil, tuluy noong tina panto mobil. Kaparengan Sinta Ayu beunta manehna bari jeung pinuh ku kasieun. Sinta Ayu ngawani-wanikeun maneh ngomong ka eta jalma, "Pok, nuhun pisan Pak, kuring geus ditulungan ku Bapak. Nuhun Pak, nuhun." Cik Sinta Ayu bari ngeleper. Ari eta jalma lain ngajawab, malah ngomong nu lain. "Wow, geuning bika. Geulis deui. Reka mana maneh neng? Reka mana? Wawanianan jalan-jalan ka tengah leuweung kieu. Na teh sieun dibegal ku jalma jahat kitu neng." Cik eta jalma, ari Sinta Ayu neger-neger maneh ngajawab deui. Kuring teh rek nyusul salaki kuring di perkebonan di Batu Nunggal ngaranna Sobali. Ngadenge eta ngaran jalma anu nanya ngahulang, "Ngaranna saha salaki maneh?" Juragan Sobali," saur Sinta Ayu. Ngadenge pangakuan kitu cakakak eta jalma seuri bangunna. Tong sok gede wadul atuh geulis. Awewe kiwari loba pisan ekol. Cik eta jalma teu percayain ka omongan Sinta Ayu. Ari Sinta Ayu di omongan kitu teh timbul wawanena. "Kunaon Bapak bisa ngomong kitu jiga nu apal ka kuring?" tanya Sinta Ayu. Aduh, ka maneh mah aing teu apal. Tapi keur ka si Sobali jeung pamajikanna aing apal aing apal. Nu matak maneh ulah ngabohong. Mending urang kawin jeung akang. Kebenaran akang duda. Duda akang. Ngadenge caritaan eta jalma. Sinta Ayu nu tadina sieun jadi robah diganti ku kawan pokna. Ke. Masalah daek jeung henteu kuring dikawin ku anjeun, urang katukangkeun heula. Ayeuna kuring rek tumanya ka maneh. Naha bener maneh nyaho ka Juragan Sobali jeung pamajikanana kitu? Rek naon nanyakeun rumah tangga batur atuh. Oh, berarti didinya teu aya harapan ka kuring mun kitu mah. Cik Sinta Ayu mere harapan ka eta jalma. Ari dibere harapan kitu mah eta jalma rada rendah nadana pokna. Emang daek nu geulis dikawin ku akang gitu? Cik eta jalma. Daek, tapi aya syaratna. Cik Sinta Ayu. Naon atuh syaratna teh? Syaratna asal daek nulungan kuring nepi ka hasilna. Sok bejakeun ka akang. Cik eta jalma tumanya bari ciciri hilang. Sinta Ayu ngahulang sakedeung. Syaratna mah mun hayang nyaho
si Sobali teh di dia boga deui pamajikan, sementara kuring pamajikan nu kahiji. Jadi kuring teh sudi mun boga saingan. Katambah kuring ade ngebeja ayeuna pamajikan si Sobali teh keur kakandungan. Sarua jeung kuring kakandunganana. Paling sabulan deui lah lahiran. Tuluy kumaha sok. Kuring teh hayang mun anak si Sobali tinu ngora lalaki. Sabab eta bakal jadi saingan keur kuring. Tah mun bisa lamun anakna lalaki, paehan. Kumaneh? Kumaha sanggup? Cik Sinta Ayu ngajukeun pamentan. Hulang si eta jalma teh ngahulang dina utekna antara daek jeung henteu, antara percaya jeung henteu, ngahulang ngagulung ngajadi hiji. Akhirna otak warasna kaluar pok nyarita. Kaharti ku akang. Tapi keur ngabuktikeun janji sinya ka akang. Masalah daek dikawin keur ayeuna naon gitu, supaya masing-masing ngeunah gitu, supaya masing-masing ngeunah jeung supaya masing-masing percaya gitu nih naon anu bakal di pandonkeun keur ka akang gitu. Tong hariwang sementara akang kukuring diburuhan hayang sabaraha duit akang ka sok ngomong ka kuring. Cek Sinta Ayu menta nominal anu kudu dikaluarkeun ku manehna. Waktosna para mitra sadayana. Cag atuh urang tunda padaran dongeng urang ayeuna. Insyaallah urang patepang dangu deui dina waktos sareng galura anu sami. Ku kituna Abah nyukeun hapunten dina sadaya kakirangan sareng kalapatan Abah. Uli jeung kantun atuh kasadayana permios.